mana aja? Yo aing meuli sepatu gede ting, kitu tukerkeun. Aing itu ieu meuli sepatu jeung sa? Ajang aing ngan menang milih anak aki. Bukan. Habis yang meuli sepatu segede minimal segede ka eta. Tuh, dulu asli padeu. Allahu Akbar sia rempang atuh beunang. Alakuan anak aki rabi. Ajaran heula atuh teh. Tuh, menang ki anjing. Ini mah ngarapeun ieu ya jeung si burik yo. Oh, tuh dulu sih. Atur atuh. Atuh cik wae. Nah, gua teh terus. Sia nya. Nah. Bilang aja mah tidak bisa Bapak tuh. Tah, gantikeun tah kasih obos tah. Bos, naon? Yo aing tukerkeun sepatu. Pasti ada kiraan meuli sepatu segede kitu diulangi bener nongkor eta mah. Menang milih anak aki ieu teu balik. Agak lebih. Oh, iya masuk. Pakai lagi lain kieu, kieu tah. Oh, ini pakai dina hulu ieu. Pakai dina hulu siapa sok milihan bener. Milih atau lu ke dia. Ini mah kudu anter itu udah aing meuli sepatu teh. Tah, aing mah. Iyo we, bos. Badak kita mah badak. Pakai badak teuing atuh kancil. Apa jeung deui aing resep nih yo. Nah, sia kumaha. Sampeun mun dia teuing kan. Anjing laput kieu ganggang. Sok atuh geus keur teuing kumaneh. Dapet. Sia mah cenah ngajak dianter ka aing. Ari ayeuna mah gede keneh wae. Ah, dulu. Atuh minimal nu sagede kieu kancil ieu ulah gede teuing. Jeung deui aing mendaresna ieu wa. Sia mah aing teh beunang diomongan sia mah. Nang naik rambut aing hareup pangarupna ieu. Rempang anjing. Tah. Bro anjing. Jaga. Gagah si gagah kan mau lontot ya. Ya betul. Gas, tukeun apa? Nuhun ya. Siap. Acil. Tah, ieu mah. Udah cocok aing wa ka jeung deui udah tinggal lah. Rempang siap nyuk. Hancur. Hancur. Bisa emang Nur kayaknya duit tampanan. Nah duit naon Pak? Si Nur kamari nginjem, ayeuna ka Bapak bayar. Bapak mandi ulah sageudeuh apa yang dituluin ieu. Oh Pak. Kasempetan ieu mah aing keur butuh duit ning nebus HP teh dulu. Aya we teu milikeun teh. Sa, Naon Mang? sa. Bapak maneh ka mana sa? Bapak mah keur mandi Mang. Aya naon kitu? Keur mandi karah. Atuh mamang nitip duitnya. Bayar ke bapak maneh. Heeh. Kamari ya 200. Da mamang rusuh. Rusuh. Pamikeun keduanya ke bapak maneh ya. Oh, heuh atuh Mang. Kemang bikeun. Bapak teh sa. Heeh, nuhun. Da mamang rusuh atuh ka kawali. Oh, maafnya. Hari milik mati mana we? Menang 200 pakai koin 100. Hah? Ya ulin kapan? Bikeun 100 ka bapak urang mah. Aya Mang Nur Isa. Aya Pak. Mana tuh duitna? Da nyebutna teh cenah. Wayahna bayarna sakieu heula. Kan aya duitna. Nah, pan tadi geus ngomong cenah bayar 200 sampai bisa 100. Euy, beak bensin nyebutna teh. Kapake duitnya di jalan. Aing si Masmur ket. Geus teu bisa ditakal omong masuk kehernya. Pak, uing maya perlu ulin teh si Ucup. Naik ke mana maneh? Asli Ucup lah ulin. Ya mau ulin wae tuh. Si keher majur kumaha ngomongnya bayar 200 nya. Telepon ku aing teh sayangnya ho. Nur. Tasya mah paling selek bayar 200 jangan bayar 100. 100 di si Faisal ge. 200. Anu bener sih teh Mas Nur. Aduh, si goblok si Faisal mah ngipu ka aing. Bener Nur. Aing si Faisal. Faisal. Ya, awal itu tungguan tadi. Alah, ampun. Macet jalan nanti kawal itu Asep. Macet. Macet. Jelas atuh yang namanya usum alulin teh weekend barunya. Alhamdulillah. Sal, aduh. Iya budak ngilunya. Tah, ieu sal mobilna sok ajaran. Wah. Iya mobilnya. Heuh, ieu. Sok ajaran sal. Oh, sal, majeuna itu keur maneh mah. Iya mah aya. Bener ieu mah aing. Tuh. Masa? Dipake ulin ka awewe teh. Wah, ieu mah.
Geus Pak cocok Pak. Ya. Hari geus cocok mah. Asep, para wae teh atuh beri nawar saeutik atuh. Pan aing geus sesuai aing sebetulnya aing kawate urang teh mung tawar-menawar da asa kadulur nya. Beda jeung kabana da mah pribadian heuh sakitu aing 80. Aduh, atuh kurangan mah 80 teh ieu mah kawas di Ramayana wae, kawas di Alfamart tuh harus ditawar. Geus duitan wae. Heuh, ke heula atuh. Kekurangan atuh Asep piraku aing kos bau 10 geus macet karatan tuh harus ditawar. Wayahna ieu mah wayahna pisan. Ieu mah barangna barang nu saena ieu mah pan barang pribadi atuh barang pakaian abi ieu mah. Ya. Ti bapak saware atuh ti maneh saware heula. Geus di bapak wae heula. Nah, pan mobil di jeung maneh nah, kudu teh aing kabeh mun. Ieur, Sok ulah tuh duitan bapak sok. heuh tambahan ku maneh cik teh. Ari mau pokok teu percaya ka urang. Lain teu percaya pan jeung ngaduitanna ieu. Geus sok duitan heula ku bapak kabeh. Ai maneh bukan duit henteu. Geus sok heula ti bapak. Bapak heula sok na. Ka budak teu percaya kana wae. Wah, kumaha wae teh, Pak? Jalakeun badami heula. Oh nya sok teh. Heuh, ku maneh taman saware, bapak saware. Heeh, sok di bapak heula. Ai sia boga duitan teu nah kumaha si teh mobil jeung maneh. Percaya kana wae ka budak. Heuh, patungan cik teh. Sok duitan heula. Sa, teuingkeun heula, wadayok. Itu rek jual beli dengan para siaki, abi ngomong panas itu di ditu. Sok duitan heula. Mun erek-erek mun ngomong atuh mulai ku kabaturkeun berenang. Duitan. Rek Asep ieu teh dari mobil hayang aya duitna mu ngaluarkeun aing. Sok atuh heula. Kumaha? Heuh, boga teh maneh duit teh aing gantian. Teu percaya ka budak? Duitan heula sok. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh ayo kita? Yo. Atuh ditransfernya ya. Sok, wah, bebas aya abdi mah, nu penting mah. Hayang ieu matung kumpul sudah siang kumaha. Oh, yang Jadi 80 wae teh mah. hampura ieu mah, wah hampura pisan ieu mah. Geus patang loba nawar sok ini lancar. 24 24 32 32 457. 457. Tah berinya. Ya, Atas nama Asep. Asep Suryana. Tah. Oh nya, siap. Nya. Atas lapat. Nuhun atunya. Ya, iya, Pak. Siap. Ayo BPKB na wae ya. Pilih ya. BPKB na. Iya. Bukan. Dah atuh mudah-mudahan sing awet wanya. Nya. Siap. Sing awet Asep kamu alila nya. Ka winger kayak perlu deui. Ah, Sok. Heuh nuhun wa. nuhun. Ya, sok. Aduh. Nah, gitu lah, alhamdulillah. Ekurnya sah. Siap, wah, mana? Alhamdulillah ya. Pas keluar sing awet we denok tuh kemana gitu. Panayok, iya mobil. Juga keluarga teh walarasnya. Panayok, hei. Ampun. Wah. Naon Asep pan geus duit mah? Lain ku masalah duit, ayo wah itu mobil itu mah digobok. Aduh, ampura dasar aing geus pikun geus kolot mah cai teh. Bae jangan para sia wae atuh. Aduh, mobil tinggal di sana. Aduh, pikun aing.